radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dugi ka mana kamar itu nya? Oh, mabade kamarinya beresnya. Nah, sabadana kamari ngabahas persiapan tandang tumandang kana hijipan anu disebatkeun mabadi. Sabadana eta aya lapad i'lam. I'lam kudu nyaho anjeun tos di logat eta mah nya. Tos di logat. Atos kamarinya. Acan? Oh, katu logat heula. I'lam kudu apal anjeun. Annal hukma karna sanyana hukum. Al aqliya anu bangsa akal. Yan hasiru eta narima karingkes itu hukum bangsa akal fi salasati aqsamin dina tilu pirang-pirang bagian. Al wujubi tegesna hiji wujub, wal istihalati sareng mustahil, wal jawazi sareng katiluna anu jaiz atawa wenang. Pal wajibu maka ari wajib mungguh akal itu dah. Ma eta perkara layu tasawwaru nu teu bisa digambar fil akli dina akal naon adamuhu eueuhna itu emak. Wal mustahilu sareng ari ngaran mustahil mungguh akal ma eta perkara layu tasawwaru nu teu bisa digambar. Aya digambar teh lain ngagambar, maksudna teu kapanggih ke dijelaskeun. Fil akli dimungguh akal naon wujuduhu ayana itu emak.
wal jaiju sareng ari ngaran jaij mungguh akal. Ma eta perkara yasihu anu sah, ma eta perkara yasihu anu sah itu ma pil akli dimungguh akal naon wujuduhu ayana itu ma wa adamuhu sareng eueuhna itu ma wa adamuhu sareng eueuhna itu ma tos pun sakitu heula. Bismillahirrahmanirrahim ka dijelaskan deui. Diteraskeun deui ke. Peryogi kauninga bahwa annal hukma al aqliya sanyana hukum nu bangsa akal. Tos kauninga ku urang sadayana bahwa hukum teh kabagi tilu. Hiji aya hukum akal, dua aya hukum adat, tilu aya hukum syara. Naon ari ngaran hukum? Naon ari ngaran akal? Naon ari ngaran adat? Naon ari ngaran syara? Berbeda. Naon ari ngaran hukum? Isbatu amrin li amrin aonapyuhu anhu, nganisbatkeun atawa netepkeun hiji perkara kana perkara anu sejen. Netepkeunana wajib kana salat, netepkeunana ayeuna haram kana judi, netepkeun deui ayeuna haram kana mabok. Ta eta teh nu jadi hukumna naon? Sanes wajibna. Tapi nu jadi hukumna naon? Nu jadi hukumna naon? Salat wajib. Salat wajib. Salat hukumna wajib. Nu jadi hukumna mah sanes wajib tapi naon? Wujubus salat tetepna wajib karena kapanan ta'rifna ge isbatu amrin li amrin, netepkeun hiji perkara kana perkara nu netepkeun wajib kana eta teh tah anu jadi hukumna mah sanes wajibna tapi wujubu shalah. Paham teu? Ayeuna aonapyuhu anu atawa teu netepkeun hiji perkara kana perkara nu sajen. Gambaran sapertikeun kumaha? Teu netepkeunana, contoh ieu mah contoh. Teu netepkeunana ayeuna salat kana naon? Haram kana naon? Haram kana salat. Teu netepkeunana haram kana salat. Eta teh sami naon? Hukum. Nu jadi hukumna? Nu jadi hukumna teu haramna tah itu. Paham teu? Kapanan ngaisbatkeun netepkeun jeung teu netepkeun. Eta disebutkeun naon? Hukum. Aya hukum bangsa akal. Naon hukum bangsa akal? Isbatu
rin li amrin aw nafyuhu an teras naon netepkeunana hiji perkara kana perkara anu sejen teras naon deui menyahilap deui min goiri tawakupin ala tikrori wala wad'il wadi'i natepkeunana hiji perkara kana perkara sejen atawa ngeuweuhkeunana hiji perkara kana perkara nu sejen kalawan teu ngadago kana tikror ari maksudna tikror teu ngadago kana sabab musabab jeung teu ngadago kana mernahkeunana numarnahkeun kumaha atuh ngadago sabab kana musabab sapertikeun ayana seubeuh ku sabab ngadago kana ayana tuang ayana tiris ku sabab ngadago kana eueuhna selimut ayana haneut ngadago ku sabab ayana salimut tah teu ngadago kana eta sapertikeun aya namik cek akal kumaha cek akal mah aya namik teh manggih aya naon nunyieun mik ngan lamun teh mah ayeuna mik soraan eta cek naon cek adat paham teu aya namik manggihana nanunyieun kana mik cek saha cek akal paham teu aya mik ya berarti aya naon aya nunyieun tapi nyora namik atawa sora aya sora tina mik eta cek naon cek aya ittisol jeung aya ittisol jeung irtibat ayana ittisol jeung kan antel antara mik jeung sorana teh antel teu antel aya irtibatna teu aya sapertikeun ayeuna seubeuh jeung tuang nya aya ittisol teu aya antelna sangu kana patuangan lebat kana patuangan tuluy dia aya irtibat naon irtibatna hubunganana naon bisa nyebeuh hubunganana bisa nyebeuh tah bisa nyebeuhkeun itu paham teu tah hukum akal sapertikeun kitu nyaeta netepkeun hiji perkara netepkeun ayeuna ayana netepkeun aya kana mik netepkeun eueuh kana mik kalawan teu ngadago sabab musabab jeung teu ngadago kana pepernahan numernahkeun cek akal bukan cek akal paham bahwa ketika aya namik teh aya nunyieun mik nyieun nabi nyieun naon nyieun naon karese rek ayeuna aya soraan rek eueuh soraan nu penting ieu mik aya kapanggih aya nu nyieun kana tah eta cek akal mun cek adat mah kudu aya naon kudu aya soraan teu meunang henteu sakur mik kudu aya sora sabab musabab hukum akal teh yan hasiru narima karingkes maksudna narima karingkes dia lain ngaringkes kuliun dina juj'iun lain ngaringkes kul dina jujna eta kul tapi maksud ringkes di dieu nya eta
moal keluar moal lepas tina tilu per kade lain ngaringkes 10 jadi 5 lain ngaringkes ayeuna hiji tina 10 jadi hiji deui kan 10 aya deui 10 kabagi 2 hiji 10 nu anu 2 10 nu anu tah lain ngaringkes sapertikeun kitu tapi kumaha maksudna adamu khuruji teu aya kaluarna tina pembahasan anu tilu mana hiji wajib 2 mus nah sunat 2 kamu di logat 2 mus tahil 3 jaiz jadi hukum akal secara akal orang akal non aya kata sirun ruhaniun tudriku bihi anafsu al uluma adoriyata wa nadoriyata wa mahaluhu al qalbu tuh wa nuruhu fi dimbagi wa abtida'uhu min hinin nafiruhi fi janini wa awalu kamalihi al bulugu sirruhani nu bisa manggihan kana ilmu nu bangsa dorori nu bangsa hese sareng nu anu bangsa nadori nu butuh kana pemikiran nya tempatna eta siruhani atawa akal teh di mana dina hate tuluy deui eta akal ditancapkeun ku Allah ka hiji manusia dina nalika ditiupkeun ruh tuluy deui eta akal bakal sampurna berpikirna ketika ayeuna manusia geus baleg kan keleutik dibere akal dipasihan dari pasihan akal ge dina waktos naon ditiupkeun ruh kana jasad tah sampurnana nyaeta ketika balik eta disebutkeun naon akal sir ruhani gitu moal leupas tina 3 bagian hiji aya wajib akli aya mustahil akli aya jaiz akli hukum akal eta teh moal kaluar pembahasanana moal ayeuna kamana karep pasti dina 3 perkara eta sapertikeun ayeuna naonnya sapertikeun ayeuna contona hukum contohna lamun aya teh mah gelas tuluy di ayeuna cai aya caian gelas aya caian tah si cai eta moal naon moal kaluar tina ruang ringkup eta gelas sapaseun gelas moal kaluar tina naon ruang ringkup beda deui lamun teh mah dibahekeun ngan ketika ayeuna cai aya di jero gelas tah eta si cai moal bisa ayeuna kaluareun gelas tanpa lamun teh mah gelasna hiji peupeus atawa gelasna lamun dibahekeun ku urang tah ieu ge moal kaluar tina 3 hiji wajib berarti wajib cek akal 2 mustahil cek 3 jaiz cek akal naon atuh ari wajib cek akal maka saur tadi di ta'rifan kumaha malayu tasawwaru fil akli adamuhu ari wajib cek akal teh perkara nu teu kagambar teu kapanggih ku akal teu kaharti ku akal lamun eta perkara eueuh
maksudna layu tasoru di dieu teh nyaeta bimana tasdik ari tasdek teh idzian jeung wal qabul hate atawa akal moal bisa narima jeung moal bisa ngakukeun lamun eta perkara eueuh contona kieu Allah aya Allah ayana Allah ayana ieu sakabeh alam berarti ieu alam aya cek akal teka harti lamun teh mah alam ieu aya tapi nu ngayakeunana tah lamun urang manggihan aya nu ngayakeun kana ieu alam berarti eta teh cek naon cek akal anu mana akal goriji cek akal eta berarti wajib aya nunyi teu wajib ketang atawa aya nunyi manggihanana kanu nyieun ketika aya jijieunana eta teh disebut aya cek akal kartos teu teras maksudna wajib tak aya di tengahna qauluhu al wujub nyaeta adamu kubulil intifa maksudna wajib teh nyaeta teu narima kana eueuh wajib teh nya teu narima lamun eueuh teu kaharti lamun teu aya teu kahartos lamun eueuh perkara nu teu kaharti perkara nu mana eta perkara teh gambaranana lamun eueuh teu kaharti eta disebatkeun naon wajib. Nomor kedua aya mustahil. Naon mustahil? Tingali di dinya naon ari ngaran mustahil? Ari ngaran mustahil cek naon ieu teh mustahil cek naon? Mustahil cek akal nyaeta malayu tasawwaru pil akli wujuduhu sabalikna tina wajib akli sabalikna tina wajib cek akal ieu mah perkara nu teu kaharti lamun eta perkara aya matak disebatkeun mustahil teh nyaeta malayu tasawwaru fil akli wujuduhu akal teu narima akal teu ngakukeun bahwa eta perkara aya paham teu ayana eueuh ka Allah akal teu narima paham teu malaya tasawwaru fil akli wujudu ayana kecap eueuh pikeun Allah akal teu narima narimana ge naon ayana tah kitu. Tilu aya jaizul akli naon mayasihu bil akli wujuduhu wa adamuhu aya jaiz saur hukum akal aya tadi mah mustahil nu kadua anu kahiji wajib nomor kaduanya eta naon mustahil nomor katilunya eta ayeuna naon jaiz ari jaiz kumaha perkara anu sah ayana jeung sah eueuhna ari nu kahiji mah wajib akli sah wajib aya henteu sah imah wajib wajib naon wajib aya mun mustahil wajib eueuh
teu narima lamun aya, lamun wajib teu narima lamun tah ieu mah narima lamun sapertikeun kumaha usik jeung cicing najirim. Mana contohan ya cicing teh ya jirim sanes, aya jirim sanes ya tah ya jirim sanes, ya jirim sanes ya naon disebutkeun jirim? Hah? Disebutkeun jirim naon? Aya jentulna bener. Nu kadua butuh kana lolowong, butuh kana sapaseun ieu cicing di dieu tek butuh sakieu tah sapaseun ieu disebut naon? Jirim. Aya di naon? Zat. Bisa teu jirim disebutkeun dat? Bisa teu? Tiasa teu? Aya dat aya jirim. Tiasa teu disebutkeun dat? Naon pangna tiasa? Sabab jirim sok katibaan sifat. Paham teu? Bedana dat jeung jirim ya. Ari dat mah sok katibaan sifat tapi teu butuh kana lolowong, teu butuh kana lolowong kosong. Ngan lamun jirim mah hiji butuh kana lolowong kosong disebutkeun dat, bisa disebut dat sabab sok kaancikan naon? Sifat sapertikeun mana ieu tah? Meja naon disebutna? Meja disebutna? Jirim. Bisa disebut dat. Disebut jirim butuh kana lolowong kosong disebutkeun dat sok kaancikan naon sifat ieu meja? Teas tuluy di naon? Warnana coklat. Ai coklat sifat atau adat? Sifat. Tuluy di ayeuna teas sifat atau adat? Bahasa teas, bahasa ayeuna lemu eta bahasa lemu aya teu lemu katingali teu? Henteu. Berarti naon eta teh? Sifat. Tartos teu? Sanes dat. Tah itu. Paham teu? Sapertikeun usik najirim atawa cicing. Tah kieu. Jaiz. Ieu teh jaiz. Tek cicing. Asalna jadi cicing. Cik ayeuna usik ieu wajib teu? Usik naon me wajib teu? Tuluy di ayeuna cicing ieu wajib teu? Henteu. Aya kalana panangan wajib teu usik? Teu wajib. Aya kalana cicing berarti ayana usik keur naon? Ayana usik keur naon? Keur cicing. Paham teu? Ayana usik keur ongko kieu keur kieu kan keur kieu ya. Usik ayana usik keur naon? Keur cicing. Ayana cicing keur naon? Keur usik. Mun nya ayana keur cicing keur eueuh mah mungkin keur aya eueuh arek ge. Paham teu? Ayana usik keur cicing. Ayana cicing keur usik moal mungkin ayana cicing keur kapanan keur naon? Keur cicing. Paham teu? Karos teu? Kapanan keur naon? Keur cicing. Moal mungkin ayana cicing ayana teh dina sabada cicing. Kapanan keur cicing? Arek ge ayana naon? Arek ge ayana usik. Kahartos. Tah bi antara usik jeung cicing eta moal ngahiji disebut naon? Zaiz. Paham teu?
tak bahasa moal ngahiji kan antara usik cicing moal ngahiji nya usik nya cicing moal mungkin cicing ngungkul moal mungkin da jaiz teu wajib lamun ayeuna wajib usik maneh ulah cicing tuluy kudu usik paham teu ayeuna ieu buku bisa cicing bisa teu bisa ngan teu wajib ieu cicing aya kalana naon dicanak dibuka kurang kan usik eta teh geus usik cicing deui paham teu tah itu sapertikeun urang ayeuna usik ka mana ka handap tuluy ngaos tuluy ayeuna aya kalana keur cicing sare mun aya sare saterusna moal mungkin kan pasti aya naonna sanaos ayeuna arul kulemna mangpuluh hektar lamun dibahasakeun kana sawah panjang mah itu tetep aya naonna aya kulemna gitu tah aya naon aya hudangna gitu tah eta disebutna naon jaizul akli jadi perkara nu kaharti nu katarima ku akal narima jeung ngaku bahwa ieu teh bisa cicing bisa aya bisa eueuh teu wajib aya teu mustahil teu wajib aya teu mustahil eueuh itu jadi lamun wajib cek akal mah perkara nu teu kaharti lamun eueuhna lamun mustahil cek akal mah perkara nu teu kaharti lamun ayana lamun jaiz mah perkara nu kaharti ayana jeung kaharti eueuhna sapertikeun kumaha sapertikeun usikna jirim jeung cicingna jirim teu wajib usik jirim teu wajib cicingan jirim bisa wae usik bisa wae cicing gitu tah teraskeun wayajibu sareng wajib ala kulli mukallafin kasakabeh jalma mukallaf syar'an kalawan cek syara atanapi syar'an mungguh syara naon aya arifa yen ngama'rifatkeun si mukallaf makana perkara yajibu anu wajib itu ma fi haki maulana dina hak pangeran urang sadayana Jalla maha agung Allah wa azza sareng maha luhur Allah kalau aku bicarakin ya wa ma sareng kana perkara yastahilu anu mustahil itu ma wa ma sareng kana perkara ya juzu anu wenang itu ma wa kada sareng etanya kitu deui sapertikeun itu aya ripa ma wajaba ma yajibu yajibu wajib ala alaihi ka itu mukallaf naon
naon aya ripa yen nganyaho yen ngamarifatkeun itu mukallaf maksudna ngamarifatkeun nganyahokeun bimana ma'rifat misla dzalika kana pantarna itu ma yajibu pihak maulana pihak rusuli dina hakna pirang-pirang rasul alaihim eta moga tetep ka para rasul as-salatu ari rahmat anu disarengan ku ngagungkeun wassalamu sareng kahurmatan amin bima dina perkara yajibu anu wajib itu ma oh hampura salah kira alaihim eta moga tetep ka para rasul as-salatu ari rahmat anu disarengan ku ngagungkeun wassalamu sareng kahurmatan atanapi sareng kasalamatan titik heup sakitu walau kaditeraskeun sakitu ayeuna wajib ka sakabeh jalma mukallaf wajib di dieu lain wajib ceuk akal nu tadi nya qauluhu yajibu kala qauluhu wa yajibu tah di dinya aya wa yajibu wajib di dieu tah wajib anu kadua aya tadi mah ma yajibu kan cek tadi kanya tah eta mah wajib cek naon cek akal nu tadi mah ieu mah wajib ceuk syara wajib ka sakabeh jalma mukallaf ngamarifatkeun kana perkara nu wajib di Allah kana perkara nu mustahil di Allah kana perkara nu jaiz di Allah perkara nu wajib di Allah maksudna perkara teh naon sifat nu wajib di Allah ari nangtukeun wujud aya di Allah mah ceuk naon ceuk akal ngan ma'rifat urang kana wujud ayana di Allah ma'rifat urang kana sifat kidamna Allah ma'rifat kana bakokna Allah eta ceuk naon wajibna ceuk hukum syara nganyahokeunana kana perkara nu wajib dalam sifat nu wajib 20 sifat nu mustahil 20 sifat nu jaiz hiji tah nganyahokeunana plus ngamarifatkeunana wajib ceuk naon ceuk syara mun teu terang kumaha teu terang ai wajib ceuk syara kumaha wajib ceuk syara kumaha ma wa'adallahu fa'ilahu bi ma wa'adallahu fa'ilahu bi sawabi wa tawa'adallahu tarikahu bil iqabi perkara nu geus dijanjikeun ku Allah lamun migawena ku ganjaran perkara nu geus dijanjikeun ku Allah lamun ninggalkeunana ku siksaan jadi dipigawe menang ganjaran teu dipigawe menang siksa linteuna naon menang siksa linteuna naon eta mah naon sunat eta mah teu naon ima wajib jadi wajib wayajibu ala kulli mukallafin kasakabeh jalma mukallaf kullu fardin min afradil mukallaf walau minal jinni li annahum mukallafuna kal insi lakin taklifuhu min hinin khalqati sakabeh jalma mukallaf wajib nganyahokeun kana perkara nu wajib di Allah nu mustahil di Allah nu jaiz di Allah ceuk naon wajibna
cek sara nyaho diganjar teu nyaho disik ngamaripatkeunana ayeuna wajib cek naon cek sara lamun ngamaripatkeun diganjar teu ngamaripatkeun di wayahna eta mah da saur sara kasakabe jalma mukalaf bade istri bade pameget bade alit bade ageng bade jangkung bade pandek sakur mukalaf nu kataklif ku hukum syara wajib ngamaripatkeun wajib nyaho kana naon perkara nu wajib di Allah nu mustahil di Allah nu jaiz di Allah sanajan jin ge akur saurna mah kataklif ku naon ku hukum syara teh ngan bedana kataklifna jin jeung manusia benten naon lamun manusia mah kataklif ku hukum syarana teh di mana-mana geus baleg lamun jin mah ti mimiti diciptakeun geus kataklif nah geus kataklif ku hukum naon syarat mimiti borojol geus kataklif ku naon ku hukum syara naon mah jin mah beda jeung manusia ari manusia mah naon kataklifna teh ketika ayeuna lamun geus balik ari kakarek borojol mah ayeuna tina patuangan indung aranjeun can wajib da can naon can balik nya kitu deui naha ayeuna wajib ngamaripatkeun teh wajib nganyahokeun teh nganungkul perkara atawa sifat-sifat anu aya di Allah teu wungkul wakada jeung eta nya kitu deui sapertikeun madkur wakada teh wauna wau atap kapna kap tasbih dana isim isyarah nu balik kana mufrad mana wakada jeung eta nya kitu sapertikeun yajibu ala kulli mukalafin atawa aya ripa ma yajibu nyaeta misla dalika kana pantarna itu ma yajibu pihaki maulana wa ma yastahilu sami nomor kadua na wajib nganyahokeun wajib ngamaripatkeun teh kana pirang-pirang perkara nu wajib diros nu mustahil diros nu jai diros teu dicaritakeun aya runtuyan mah ieu teh ku bapa musannif teh geus cukup kunaon geus cukup runtuyan tina nu wajib di Allah perkara nu wajib di Allah mustahil di Allah tu jai di Allah nya kitu deui di Rasul oge sami sapertikeun naon di Allah nya kitu di aya nu wajib aya nu aya nu jaiz paham teu tah ieu teh sakabehna wajib dikanyahokeun ku urang wajib dimakrifantkeun ku urang soalna katangtuan ieu katangtuan naon hukum syar ari ayeuna tetepna sifat sidik ka rasul mah eta saur naon akal ngan nganyahokeunana urang bahwa rasul kasifatan ku sifat sidik ngamakrifantkeunana urang bahwa rasul kasifatan ku sifat sidik eta wayahna saur hukum naon saur hukum syara katangtuanana lain deui kaharti teu kaharti lain deui ditarima teu ditarima rek ayeuna kaharti teu kaharti ketika syara anu berbicarana maka hiji wajib diimani wajib dimaripatkeun lamun teh mah teu diimani jeung teu dimaripatkeun lamun teh mah dimaripatkeun di ganjar lamun teh mah teu ngamaripatkeun di kumaha disiksa sakitu heula nya cekap sakitu oh. Jadi kesimpulanana hukum kabagi hampura kesimpulanana hukum akal kabagi tilu hiji aya wajib dua aya mustahil aya berarti aya wajibul akli aya mustahilul akli aya deui naon jaizul akli lamun ayeuna wajib akli berarti perkara nu kaharti lamun teh mah aya lamun mustahilul akli perkara nu kaharti lamun eueuh lamun teh mah jaiz cek akal mah kaharti lamun aya kaharti lamun
lamun teu aya. Tuluy deui ayeuna setiap jalma mukallaf wajib ngamarifatkeun kana pirang-pirang perkara nu aya di Allah, pirang-pirang perkara nu aya di Rasul, baik anu wajib, anu mustahil, anu jaiz. Di Rasul sami baik anu wajib, anu mustahil, anu jaiz. Kalawan wajib di dieu wajib cek hukum sara lamun ngamarifatkeun nganyahokeun urang teh bakal diganjar, lamun teu ngamarifatkeun teu nganyahokeun maka bakal disiksa. Itu tah. Pamimma yajibu limaulana jalla wa azza isruna sifatin wallahu alam bisawab.